munada teh dina Al-Qur'an anu 30 juz maknana ayat 7 kaiji nida madah arit nida teh manggil panggilan. Jadi termasuk kurang ku Gusti Allah teh ngalangkungan Al-Qur'an dipanggil ka urang manggilna sakali waktu sok ngamadah Allah hartina ngamadah teh ngalem muji kantenan kapaduka anu mulia nu bahasana ya ayyuhar rasul nu dipanggil teh sanes jenenganana tapi jabatanana rasul pangluhurna ya ayyuhan nabiyyu nabi ge jabatan tuh dipanggilna teh jabatan sanes jenengan disebutna nida madah Allah manggil ngalem termasuk urang ku Al-Qur'an sok dipanggil bongan dina hate urang ku Gusti Allah dibere iman jabatan anu luhur ke urang leuwih ti presiden bahasana ya ayyuhallazina amanu tuh dipanggil teh jabatan mukmin. Aya deui kaduana nida teh nida zam hartina Allah manggil teh nyacad ngahinakeun ngalemahkeun jaga seperti jalma musyrik jalma kufur ku Allah ge dipanggil dina Al-Qur'an ngan manggilna Gusti Allah teh lain ngamulyakeun lain ngahormat lain ngagungkeun tapi ngahinakeun ya ayyuhal kafirun bebengok jelema kufur bebengok kanu kufur ya ayyuhal musyrikun bebengok jelema musyrik kahinakeun Allah tah pas dieu mah aya nida tanbihi nida tanbihi mah Gusti Allah mepelingan ya ayyuhan nasu termasuk urang ku ayat ieu dipanggil manggilna Gusti Allah teh mepelingan bisi urang talobeh balangah malaweung teu eling ku Allah dipanggil dielingan ya ayyuhan nasu ngan ari nida tanbihi Allah manggil maksud rek mepelingan teh sok enteuna kana kalimah anu makna am atawa makna umum curang betak nasu jelema tanpa kecuali ari jelema rek nu mukmin rek nu musyrik rek nu kafir kapanggil ku ayat ieu kan ditong diceritakeun kabeh nidana ya situ mahi waktuna tuluy di mana Gusti Allah manggil lain tamu laku lain rek heureuy tangtuna wae Gusti Allah jan kosar manggil ka urang teh Gusti Allah rek mere proyek piuntungan urang ari ngaran proyek mah piuntungan untung dunia untung akhirat bahagia dunia bahagia akhirat sebab i'lam anak sa'adat bil insan jamaah nasali la tahsulu illa aqidal haqqo wal amal sholihat kebahagiaan manusia di dunia jeung di akhirat
utama nama mual tiasa laksana, mual tiasa tercapai terkecuali akidahna nu lurus, pagaweanana nu alus. Disebut teh amal soleh. Amal soleh teh nu dititah ku Allah jeung Rasulna, itu amal soleh. Tah wedi kana ayat tuluina proyek tu Gusti Allah nu disodorkeun ka urang, nu tadi urang geus dipanggil ya ayuhan nasu he eli kasakabeh manusia qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum, geus datang ka maraneh kabeh terjemah bebasna pitutur di pangeran. Dan urang gali heula salib mau'idatun ceuk santri disebutna masdar min, maknana sapakat jeung masdar. Ngan lamun masdar mah pasti idzatan wa adho yaitu idzatan. Ngan kucepil urang lamun ya ayuhan nasu qad ja'akum idzatun, jadi asa kurang ieu gitu, kurang lucu. Matak namun teh mim panambah jadi ku masdar mau idotun, di mana ngadamel ibaratna ku masdar tantu di jerona ayat 3 mau izatun teh hiji aya wa'id hartina anu mituturanana anu mamatahanana, kadua aya materi teh nu dipituturkeunana nu dipapatahkeunana Al-Qur'an anu 30 juz. Katilu aya mau'ud. Naon mau'udna tadi manusia jelema termasuk urang. Pertama nu dimaksud ku mau'idatun di dieu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da kudu aya nu mituturan. Da Al-Qur'an nu 30 juz teh teu langsung ka urang. Bahkan ieu ayat dilungsurkeunna di Mekah, jeung lain ka kafirin jeung ka musyrikin dilungsurkeun ku Gusti Allah. Sumawana make ka Abu Jahal, kasaha tuh kapaduka anu mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuluy ieu Al-Qur'an dipapatahkeun ku Kanjeng Rasul pertama mah ka urang Mekah. Mau itu pitutur itu pepatah di Kanjeng Rasul. Matak didinya nage ujug-ujug tafsirana teh lam ana tariqo ila isbati nubuwatil anbiya alaihimussalam amroni, kanyahokeun ku sararea perjalanan nganyahokeun pangkat nabi Allah ku dua perkara, ku dua jalan. Nganyahokeun pan di akhir zaman ge aya jelema nu ngaku-ngaku jadi nabi palsu, eta mah ngaku sorangan, tanda buktina teu aya. Ari Rasul Allah mah Nabi Allah ngaku jadi nabi teh tanda buktina aya. Nu kahiji nganyahokeun yen eta Rasul Allah, yen eta Nabi Allah, ngan moal aya deui
ngan ulama tafsir gitu nafsiran eta ayat mau idoh teh anna hada sahso qadidda'a nubuwata wa dhaharatil mujizatu ala yadihi hiji ngajelaskeun anu sakot yen eta nabi Allah yen eta rasul Allah teh ngaku jadi nabi bari megang mujizat anu luar biasa tajam mujizat luar biasa hingga ieu ku mujizat teh bisa ngelehkeun padu di zaman baheula papadu jeung musyrikin perbut agama saling aluskeun tapi Rasul bujung oge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun Rasul anu sanes Nabi anu sanes teu pernah kadedeg hujana ku musyrikin jeung ku kafirin mujizat hiji eta jalan anu kadua netepkeun yen eta nabi Allah yen eta rasul Allah teh kullu man jaa wada'a khalaqa illallah wa kana linafsihi kuwatun qawiyatun jalan kadua netepkeun yen eta nabi Allah yen eta rasul Allah teh sumpingna ngajak umat ngajak iman ka Allah ngajak ibadah ka Allah wa kana linafsihi kuwatun qawiyatun bari dina salirana di samping postur tubuhna kuat oge nganggo dibantu nu sangat kuat adalah mujizat kakuatanana pinaklin nasi minal i'tiqadil batil atau minal kufri ilal iman salira nu sangat kuat didorong jeung dibantu ku mujizat hingga bisa minahkeun jelema tina kufur kana iman urang mah boga awak jangkung badak can mampu minahkeun jelema nu asalna kufur jadi iman nu asalna musyrik jadi tauhid komo seukuring minahkeun tina anu asal ngedul kana getol ge can mampu nu ngedul anggal ngedul nu ngedul mingguan teh angere teu beuki teu mampu padahal bebeng nyereng mah hampir pegat jeung gerong anger nu korek anger tadikeun bageur anger we korek teman tah dalil mujizat kadang-kadang meureun simkuring malah bobusiat teh beuteuh ieu deui paduka anu mulia sangat kuat mujizat di atas mujizat Rasul anu sejen di atas mujizat para nabi anu sajen hingga bisa minahkeun jelema tina kufur jadi iman lain di Mekah hungkul ieu taksir mujizat paduka anu mulia hingga anu mukmin menyeluruh ke tiap dunia duna negara mana nu can kaasupan ku jalma Islam ku jalma mukmin ieu teh dasar kakuatan mujizat paduka anu mulia sangat tajam sangat cepat sealam dunia ratusan negara mun dibicang tepi ku mujizat paduka anu mulia hingga jelema tina musyrik bisa pindah kana tauhid tina kufur bisa pindah kana iman alhamdulillah ya urang sadaya ieu teh taksir
sir mujizat paduka anu mulia urang iman ka zat Allah. Ieu ciri hiji mau itu. Naon junjungan ka umat ngeukehan ngajak iman ka Allah, ngajak ibadah ka Allah supaya umat mantena aya dina bahagia dunia jeung bahagia akhirat. Teu kaji bahagia dunia mah da malila dianggap ku batur eta jelema sukses, bahkan ka jelema anu sukses urusan duniawi sok disebut ku urang kebahagiaan si eta mah usahana ekonomina segala kabeli sawah kebon mingkit lega bahagia pokokna sih tah urang nyebut bahagia padahal walila kebahagiaan itu tapi anu bakal abadi ibu bapak bahagia di akhirat. Sedengkeun kujungjunan teh hayang umat kabeh bahagia dunia bahagia komo di akhirat moal abadi. Disebutna ge beureunan ari di alam dunia mah jusmani nikmat nage nikmat jusmani malila perbahasa nih mun angkat kemulutannya nama sampat santapan jasmani dahar jasmani mah dahar nah ari dahar salila nangeunah henteu komo lamun nyampakna boga panyakit di dia di kasukuan urang sadaya lain teu disiapkeun daging segala rupa ge aya kue segala rupa dijieun ngahaja keur takdim ka junjunan urang maksudna rek disuguhan moal diwilah-wilah ayeuna mah keur suguhan jeung anu unggul moal sararea disuguhan disebutanana maraban jasmani nikmat disebut ka jalma anu sehat mah disebutna nikmat jusmani atawa jasmani bahasa urang mah padahal mun eta bahasana bahasa Arab mah lugat Arabia jusmani maosna teh kene urang malah jasmani we awak moalila paling ge meureun 10 menit dina cagerna ge dahar teh beres dahar kan geus teu nikmat nuang jengkong komo keur kanu nyeri waos mah wa boga panyakit lambung pan pingkar tapi nikmat ruhani beres disukur dahar tampil nu balik disebut lagi santapan rohani. Tuh bedana jeung jasmani lamun dina Jawa kurang nyampak boga panyakit lain kadaharan nu teu ngeunah tapi loba nu ditolak. Lamun memang dina ruhani urang dina hate urang loba panyakit santapan rohani loba nu teu didahar. Eta mah asa kadewe ka depan. Asalnya ngagale deek eta mah. Tapi eta teu ngeunah. Ayeuna mah kieu lah jangkosan. Baheula masuk ka alit-alitan teh lain jeung para santri, lain jeung para kiai, lain jeung para ajengan. Ayeuna keneh geus karasa tah nikmat taruhani jangkosan. Bener teu? Baheula mah abring-abringan teh ulin tamu laku. Tapi setelah ayeuna bring ka itu naon tah? Maulid ajab. Naon tah bahasana teh? Asrokolan bring ka di jeung para ajan karasa teh na geunahna ayeuna. Naon sat? Pasti karasa nikmat, kareh nyaleutna wae geus nikmat. Ruhani, nikmat ruhani. Mudah-mudahan singkatnya anak duga ka yaumul kiamat. Amin. Ade ulah goreng sangka deka biheung di aku santri ku moal kabeh di aku santri. Keur kumaha tanya geus karasa nikmat ruhanina cep bae ilmu timu balik nu neme nyampak hate urang keur sager heueuh paling lamun urang kadepak kasalahan aing nu salah tarimakeun nikmat geus sekarang ta ieu nikmat ruhani anu bakal abadi